Ya dai wayak kieu maneh maka kara datang. Maneh sarwana telat. Di mana heula maneh teh, hah? Apaan uing tegas nonton heula pertandingan sepak bola bieu teh. Pertandingan El Clasico Persib Bandung versus Persija. Harnya geus lalajo sepak bola maneh teh. Di stadion mana lalajona? Nyata kitu. Lalajonana teh dina radio uing mah. Lain dina TV. Lain di stadion deui. Lain nongton atuh ari dina radio mah. Ngadengikeun ngupingkeun eta mah. Alias nyimak. Kumaha acarana rame teh? Ramena mah rame ngan pabaliut nyata reporterna teh. Pabaliut kumaha maksudna? Eta penyiar anu ngareporteran pertandingan sepak bola di pemancar radio nalika Persib main, maksudna mah hayang ngaberitakeun lumangsungna pertandingan keur anu teu bisa nyetel dina TV parabola. Ngan manehna teh salah nyata nyebutan istilah-istilah internasional olahraga sepak bola na. Pahili jeung olahraga nu lain. Pahili pabaliut kumaha maksudna? Ari pokna teh cenah. Baiklah saudara pendengar, kini pertandingan Liga 1 sepak bola Indonesia tengah berlangsung antara kesebelasan Persib Bandung melawan kesebelasan tim lawan. Ya, di sana ada Maklok, berikan umpan kepada Davida Silva, langsung saja disemes. Sayang sekali bolanya netting, sehingga kini menjadi pindah serven. Diutak-atik sebentar oleh Ciro Alves, angkat sedikit lakukan sebuah backhand dengan gaya kupu-kupu, tapi dapat dikembalikan melalui sebuah drop shot sehingga menimbulkan sekak seter. Ya, Rico Siman nyuntak buat sebuah passing atas, tapi di sana Teja Paku Alam menunjukkan gerakan uppercut. Terjadi kemelut di depan net, lakukan bola pertama, Febri Haria diberikan spin. Sayang sekali bola yang dikembalikan malah unforced error karena ternyata yang digunakan adalah bola pagujun. Sehingga sekarang kedudukan menjadi game point. Dan pertandingan sepak bola kali ini harus dilanjutkan pada set ketiga alias long set. Setelah beberapa kali jus di angka 20 sama. Dan setting pada poin 25 sampai angka 29. Karena para pemain gagal memukul kok dengan raketnya masing-masing. Maknya sia teh dina sepak bola mah jeung aya netting, aya sekak seter sagala, aya raket deui. Kemana karep wae nyebutan istilah olahraga nana teh. Sepak bola naon kitu ngaco? Apaan ngaranana oge pabaliut, pahili pagentos. Teu apal meureun kana istilah anu sabenerna ngan maksakeun maneh nyata bari salah. Oh, kitunya. Paingan atuh pabaliut pajurawat. Hehehehe.